buat tadi ngeminum spiritus jadi panas tina beuteung. Astagfirullahaladzim. Tina sungut karena sungut deui. Ya Allah. Eta budak salin hudang kelang ngabura ka kolot. Gerakanna teu sabaraha eta mah. Hudang buru. Naon, Mak? Si ingat alam dunia tuh. Naon di imah, Mak? Kok kamari teh urang teh asa di saung hareup. Nya imah mabok spiritus teh mah. Banyak sabar botol deh. Tikur 5 penting. Astagfirullah, maneh nat mateng di geroan. Padahal mah satik-satik mah bae mah ge meureun kaci. Oh, mah urang teh malas menikmatnya, geus asa di London pokona mah penting. Maye frustasi mah teh. Bapak maneh ngusir ka mah aya pas balik, bapakna eueuh nyawa jor-joran di ka mana? Oh, bapak anu tukang molor. Bapak sia eta lah kitu. Eta da lumayan eta teh mun bapak maneh mal aya euna teh. Da urang mah sing eueuh oge teh naon urang mah, teu hayang urang mah dilahirkeun ka dunia. Meningna aing. Pokona nyieun si Soleh. Mending astagfirullah ka kolot maneh astagfirullah. Mama geus nyeri hate ku si bapak cik atuh maneh jadi budak mah sing soleh mah jadi budak teh sing bager sing jujur ulah ngidib wae mah teh katelah di barudak teh sok ngidib maneh teh. Urang ge da mabok sote frustasi kumaha jeung ku si bapak eta nu ngaranna si goblok Soleh eta podaran ku aing isukan namun aing geus gede da. Di ala kalau maneh mun maneh wani modal bapak maneh ulah kitu dah kitu Kan mah ge cenah keul ka si Soleh teh. Jadak emak tetep love you ka si bapak maneh teh tetep kieu ieu. Terus ayeuna abi kudu kumaha? Nya ayeuna mah maneh mun moal papayahan mah tangan bapak maneh we. Da ka mana neangan lagi da aing mah hoream neangan jalma kitu. Mun kapangi pokon lelepkeun kana sungai wantur dulu. Ulah. Da astagfirullah eta babasahan anak haram jadah hanya kahal teh barato kurang disebutan anak haram jadah nepi ka ayeuna napal maneh teh kumaha teh 8 bulan dikandungkeun manpak burojol bahasa jiga kitu ulah ngahulang tinggal kalungeun tangan bapak maneh Ka mana neangan lagi? juga enak mah teh yang apal mama mun si bapak maneh kapangi ka laporan mama yang Aya di bawah mayitna we nya. ulah pokona ke mun kapangi emak sampeurkeun ku emak bebeakan jadinya emak pokoknya mah buru ulah kang ulang sekarang kalungan gitu mah ini sing jauh yuk ada atuh leh so kurangin tampian aing atuh siap teh ari eueuh ting malau mah gimana itu apa tah di sana yuk itu so mana boga kapusing deh uing mana mun pusing sok gabut ya nenggelan ieu kumaha contohan sok tenggelan gak rabut geus sebeu geus coba lah Cik mana tadi teh? Ang pasik lah ya nggak sewa efek guys. Parusing pemajikan kasih mak. Kunaon sia adat kitu-kitu teuing aya masalah naonnya jeung si emas ya teh. Jadi kieu nya. Anjing menang ya. Din meton dia, gawat Din. Anjing eta mah badak-badak gitu anjing. Anjing ieu mah cekih jangke mulai eta lumayan. Nih itu asa ka aku itu na punukna mah juga si Soleh. Nguseup we jeung nguseup pagaweana teh. Mun si Maridoon ku aing dipaehan rek dibunuh eta si Soleh. Leung mun kasep beungeut juga kitu pagawean nganggur leung mun maraban aing jeung emak. Bebeja ieu mah ka emak. Mak. Telat atuh ngarenyag teh. Tuh, belas rubas pan. Yo, tuh si Soleh teh keur nguseup di ditu tuh jeung saha? Jeung si ngomong sih bener jeung saha? Lah eta pokona mah. Ada Si beungeut bener. nama teh sabaraha. Tuh di ditu tuh di balong itu tuh. Di balong si Udin ditu tuh aya si Soleh teh. Nam teang. Buang hidip teh. Teu ieu mah asli ieu mah. Sok teang. Benar. Teang mun bisa mah kuncrulkeun we ka balong. Mun kapangeh mun nya bener. Mah diberi ampun jeung nya ka denting Nah. pupuk. Awas mun ngidip. Nam. Peda cik batur di sok ngidip budak kuing teh. Tong seureut.
He. Teka hati geus na bisa na leungeun kieu aing mah. Gusti da gara-gara si papa aing ngarepotkeun wae. Anjing mah. Anjing dikait wae mah euy. Padahal gua Anjing barang. anjing si emak euy. Din ka mana si anjing kalah kabur anjing berat ye. Yo. Kapangih di dieu. Anjing. Tangan Si Udin kalah kabur aing tadi bantuan. Mbak, hakan sia gitu ya. Di imah tangan di imah ngadon molor, ini teh imah ngadon museup sia. Tadi teh duaan teh bisa tadi teh. Masa ka aku tadi bebengukna mah. Mana lompatna? Hanyat. Ulah ke depan, urang teu sanggup kudu bujubar mah, baju hiji-hijina ada. Teu usaha teh ya. Hanyat. Buru muntang ada buru. Buru bisi pae da butuhkeun wing. Buru hanyat. Hanyat. Kita tayangan ku budak, era ku budak, dia budak ngomongkan ke orang teu benar di dia jeung sahabi di dia. Si Udin Ka mana aya si Udin nya? nyawa tadi bantuan kabur langsung. Astagfirullah, eta baraseuh gitu. Aing barasa kalah nyarekan sia mah. Lain kalah malik nyarekan mikir atuh. Gua itu bisa ngojay. Gusti ya hirup ngapain naik, ngajah itu bisa. Hayang aku mah dihirup teh. Hah? Tong kalah siri. Hayang nyanung aing teh. Astagfirullah boga anak hiji pamajikan tadi Paraban. Ngomong hayang nyandung sia teh. Kawe pisan. Buru. Modar satu yang jadinya, hayang nyandung mah. Geuning bisa ngajahina mah. Cuma cari tanah ada teh. Sok acting tadi teh, padahal mah bisa ngajah ada teh. Ada teh ngahaja meh urang karunyaeun ka jadinya. Awas mun kayak balik. Mau diarah ku dewek mah. Bahaya aing ah. Paribasa yang nyanung, anak pemajikan di imah lapar.